Eta kumaha make aya basa ngabejaan eta mah tak madorot mah ngabejaan imam ku subhanallah. Nah tuh ari ngabejaan mah jelas madarat batas salatna. Imam ngalakukeun kasalahan, makmum ngabejaan ku maca subhanallah. Ngabejaan, nya ngabejaan mah batal. Bahasa lagi ngabejaan. Ngabejaan bahasana ge. Da dina kitab fikih mah sanes ngabejaan. Kumaha atuh? Ketika imam ngalakukeun kasalahan, maka makmum sunat maca subhanallah. Lamun doktrin ti baheula kitu mah. Nya pan doktrin ti baheula sunat ngabejaan. Lamun maca subhanallah tapi maksud ngabejaan hese. Ah, henteu hese mak. Lamun urang di dok henteu. Hese. Mah ngatur hatena tuh. Da anger atuh. Emang hate mau bisa direkayasa kalau kumaha oge jiga bieu nya. Da anger ngabejaan. Ngabejaan eta teh gitu. Tah, eta teh bisa mak. Bisa ketika urang didoktrin ti awalna ti keur leutik baheula keur ngaji. Oh, nyuju balik di ka baheula. Heeh. Ketika urang ti keur leutik pas nguping pembahasan eta, ketika imam ngalakukeun kasalahan maka makmum sunat maca subhanallah. Eta mah aman gitu. Aman nah. Berarti ka urang mah bisa. Engke ketika imam ngalakukeun kasalahan urang refleks maca subhanallah. Tah, beres salat teh ditaros. Ai maneh kunaon tadi maca subhanallah? Naon tujuanana? Ah, ngalakukeun pasunatan we. Tah kitu. Maca zikir subhanallah eta mah batal. Lamun kieu mah beres salat ditanya, "Aya maneh tadi naon tujuan maca subhanallah?" Pan maneh ngalakukeun kasalahan. Wah, berarti ngabejaan jelas. Berarti ke urang mah geus moal bisa lantaran abdi urang, abdi pribadi moal tiasa. Lantaran doktrinna kangaranan subhanallah itu pasti tujuanna ngabejaan moal bisa kecuali budak anak meureuh. Entah. Zikir di papatahan. Tah kitu hizkil. Yeuh nya lamun nuju berjamaah teras imam teh ngalakukeun kasalahan maka hizkil sunat zikir maos subhanallah. Tahu pamit kitu mah aman. Aman eta mah. Mun keur ana mah ya mah bisa. Tetep aya ngaraniat mah da mau bisa dibohongan gitu. Moal direkayasa moal bisa. Hate pangjero mah eta dan ngatur. Tetep niat ngabejaan bakal aya. Cek hati teh ieu mah niat zikir teu bisa anggap yang ngabejaan mah bisa.